Sampurasun. Maha kabarna sadayana sehat. Mugia urang sadayana aya dina panangtayungan anu maha kawasa, disehatkeun tur ditebihkeun tina samudaya marang bahagia. Dina danget ayeuna Ibu Waris medar hiji materi nyaeta materi wawancara. Dina video sata acana ku Ibu parantos dipedar dina naon wawancara termasuk lengkah-lengkah dina ngalakukeun wawancara. Masih emut kan? Masih nu disebut wawancara? Yo, coba deh emut-emutnya. Dina pertemuan ayeuna, video nu ayeuna, simkuring baris medar wawancara, tapi kalayan subtema kalimah-kalimah panahnya dina wawancara. Jadi kalimah naon wae sih nu kudu digunakeun saumpama hideep atanapi urang sadayana baris wawancara. So, perhatoskeun nu baris dipedarnya. Kalimah panahnya dina wawancara. Jadi dibagi kana sababaraha bagiannya. Nu pertama aya bubuka. Dina bubuka atanapi pembukaan nu pangmitina diucapkeun nyaeta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat biasa ditambihan sampurasun. Terus saat nyebatkeun salam, hideep nyapa ka narasumber misal enjing Bapak, kumaha kabarna? Terus kabarna lajeng kana urang sasandu mangga dihapunten upami tos ngawagal waktosna. Contohna, punten Bapak, abdi tos ngawagal waktosna. Manawi nuju nyase, abdi hoyong ngawawancara Bapak sakedap. Ieu biasa kalimah-kalimah nu sok digunakeun dina pembuka atawa bubuka nalika baris wawancara. Lajeng kana eusi wawancara. Dina nyusun kalimah panahnya wawancara, hideep bisa ngagunakeun rumusan 5W plus 1H. Naon wae 5W teh? W kahiji nyaeta what. What teh naon? Nya naon. Nu kadua where, di mana? Nu katilu when, iraha. Nu kaopat who, saha. Nu kalima why, kunaon. Nu pamungkas aya how, kumaha. Dina nyusun kalimah panahnya dina wawancara, urang tangtoskeun heula naon nu baris jadi temana. Di palikatuhu aya gambar jalmi nuju percocokana. Tema nu cocok kintana naon? Biasa cara budidaya tanaman atanapi cara ngarawat tanaman. Misal didik urang tangtoskeun cara budidaya tanaman. Kalimah anu tiasa didamel dina what nyaeta naon wae jenis tanaman anu Bapak dikembangkeun. Dina where tiasa di mana asalna tanaman-tanaman ieu teh. Who saha wae anu jadi partner damel Bapak dina ngembangkeun budidaya tanaman ieu teh. Terus tina when atanapi iraha, ti iraha Bapak ngawitan usaha budidaya ieu tanaman. Pertanyaan ieu teu kedah tersusun. Misalnya kedah naon di mana saha iraha biasa dirandom diacak. Misalnya hideep bade ngawitan ku di mana saha iraha. Ieu contoh. Anu tina why atanapi kunaon teu tiasa ngadawa pertanyaan kunaon Bapak tertarik pikeun
Tos hidup ngalakukeun eusi pananya atau eusi wawancara, hidup nutup eta wawancara. Kalimah naon anu sok digunakeun? Nu kahiji, hatur nuhun pisan Pak, Pina cekap bae ti abdi kanggo ieu wawancara teh. Abdi bade permios wangsul ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sauge hidup nambihan eta apunten saupami proses lumangsungna wawancara simkuring atawa abdi seueur ngalakukeun kalap-kalapan. Hatur nuhun pisan kana waktos anu tos disayogikeun dina ieu wawancara. Tiasa sapertos kitu. Intina ieu kalimah-kalimah anu tiasa digunakeun nalika hidup baris wawancara. Mung sakitu anu tiasa kusim kuring didugikeun dina medar kalimah panahnya dina wawancara. Kia naon anu tiasa kusim kuring didugikeun ieu tiasa nambihan manfaat pikeun hasanah kailmuan urang sadayana. Ulah hilap, jaga jarak, tur ngalakukeun protokol kesehatan. Kulantaran pandemi tajan rengse. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Urip Sunda.